gaduh caroge suami punya cicing tong main mata bapak tong bapak mau gak kemajikan tapi pada laki mah rek tilu, rek dua, rek opat ge hegoy ceuk Quran bener. Naon sababna? Lamun lalaki pamajikana opat Superman. Lamun lalaki pamajikana tilu Gentleman. Lamun lalaki pamajikana dua Real Man. Tapi lamun lalaki pamajikana karek hiji cemen. Berarti bapak teh baik. Bu, rukun Islam sabaraha hiji? 5. Hiji Sahada. Kadua Sholat. katilu Zakat. kaopat Puasa. nah ieu katingali tara puasa di bulan Ramadan teh kaopat Puasa. kalima Naik haji ka mana ka Mekah. mun mah Mampu. aya ongkos keur ini keur balik ka Mekah kampung. edan sia nah ieu jelema balik ka Mekah aduh Belum. panitia rugi gede. Kumaha cenah Bu? Panitia rugi gede. Tiana rugi gede. Naon sababna jauh-jauh ngundang kiai ti Cianjur datang ke Blok Mojok cuma membahas rukun Islam. rukun Islam mah pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan SD artinya enteng artinya enteng. Keun enteng cenah hayangna. Aya Maka sim kuring datang Cianjur ka dieu satu seja silaturahim tepang sareng paku palebe para kiai di dieu kaduana seja diskusi tentang agama lamun ceramah sim kuring bu bener tuturkeun lamun bener Tuturkeun. lamun salah Salahkeun. tuluy bener Benerkeun. siap Insyaallah. rek menerkeun euy hayangna kalimat teh naon cenah Pak haji ama ka kuring rek nanya munggah haji ka Mekah cepet kana pesawat cepet kana sepeda pesawat cuk saha tuh tatangga kuring daftar tunggu ke 10 tahun can init kana pesawat tapi kana sepeda 1 tahun nepi berarti cepet kana Beda. Jangan tuh ini. Satu berbicara tentang nasib, yang kedua kemauan. Asal semangat, arek berangkat ke tanah suci karena sepeda jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad labdun wa ma'nan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam
innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa qala al-ulama fi hulasatihi mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bi Thaibatil Madinah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabada nyanggakeun tahiyatul islamiyah nu mangrupikeun salam kahormatan tipayun syukur urang panjatkeun ka Allah nu Maha Ghafur, puja ka Allah azza wa jalla, puji ka Gusti nu Maha Suci, shalawat miwah salamna mugia dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya paduka termulia baginda tercinta Habibanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahormatan anu utami tumbuhing tina ati sanubari kasangkakeun ka para kiai, para hujjaj, para masyayikh, para asatid wal asatidah, wabil khusus guru-guru urang sadaya anu aya di ieu wilayah anu sok sanajan kusim kuring teu tiasa disebutan nami hiji-hijina, tapi insyaallah moal matak mirangan rasa hormat jisim kuring kamarantena. Para tokoh masyarakat, ibu bapak, pemuda pemudi, remaja, putra putri, santriwan dan santriwati, staf organisasi kepemerintahan baik sipil maupun militer, bapak kuwu, para RW dugi ka para RT na, panitia penyelenggara beserta jajaranana, oge pengatur waktu, penata acara, kum sadaya jamaah nu hadir mugia dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya diiradah tur diinayah ku Allah subhanahu wa ta'ala, dikarsakeun kumpul ngariung, patepung lawung, patepang wajah, hempak marbayaksa dina ieu saah taya lintang nu janten marga, lintang ti nembongkeun sifat abdi salaku hamba Allah, ngagugurkeun kewajiban sejatolabul ilmi dina raraga mieling kana peristiwa mulia lumungsurna lahirna junjunan alam tercinta. Walaupun pada malam ini tak sedikit yang korban suasana, aya nu geus tunuh aya. Aya. Kadeuleu ku aing geus ngalelehek dieu geuning. Capeun. Nu hareudang aya, nu cangkeul aya, nu tiris aya, nu paranas tiris aya. Ari Ibu Muria ngadon hadir muludan. Mudah-mudahan balik dia sehat walafiat, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Artinya apapun pengorbanan kita malam ini sehingga jadikan tanda bukti cinta urang ka Kangjeng Nabi. Urang Blok Mojo, Desa Panjalin, cinta ka Nabi Muhammad, cinta. Nu kompak jawabnya cinta. Tong nyentak ka tukang biasa we. Sabar. Cinta ayat 3 karakter cinta. Hiji, cinta kapaksa. 2, cinta karena. 3, cinta seutuhna. Mana cinta kapaksa? Contoh jalma rumah tangga, ceuk nunanya nyi ka pan gitu sarabikang menyokoh betah rumah tangga jeung salaki teh. Duh bapak, dirasa-rasa rumah tangga 8 tahun lilana terasa hampa. Aduh.
Nah, cinta Nyai bertepuk sebelah tangan. Walah. Hari gitu, salaki memang bogoheun ka Nyai tapi Nyai na kurang bogo. Geuning sia daek dikawin, pan baheula Nyai mah dijodohkeun ku kolot. Berarti kapaksa aing rek nanya budak sabaraha hiji ayeuna. Ari budak mah geus 11. Heuy, bro. Cinta kapaksa anak geus 11. Hayo we ajojing meureun. Kedua aya cinta karena aya tujuan lain. Sigamana contohna ABG keur meujeuna geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Gelis bawati ngajadi endah bawati kodratna mun ditilik digigir leungit ditetep dihareup sieup disawang ti tukang lenjang red kana tarang lancah mentrangan irungna kewung-kewungan pipi katumirian pamenteung ngadaun sereuh mun neureuk ngayun kadede waosna gulagu mantung gedona nok sapotong lamina ngagon dewa cangkengna ngabiola bitisna ngajantung cau mangala aduhai pokona mah aya nu kitu di dieu aya mana minta nomorna ngan hanya kal ABG nu cantik jelita usia na belia daekeun dikawin ku aki-aki umur 88 tahun beda aki-aki na beung lega sawahna loba duitna mewah mobilna sigrong gedongna bahkan si Aki janji ka calon mitoharna mun aing janji kawin kanyak manye heupan geus lemong ece matak di mana aya aki-aki lemong datang ka imah ece hayang anak parawan tong disugan tik truk jeung sukro da moal teurah hayo aki-aki lemong disugan cilok atuh di kolomoh we eser ka kenca, eser ka katuhu ka gelong pae. Katilu aya cinta seutuhna. Inilah cinta hakiki, inilah cinta sejati. Sabda Nabi cinta sejati ngabogaan tilu ciri sidqul mahabbati bi salasi hisalin. Satu ayat tarok kalama habibihi ala kalami goiri. Di antara cinta sejati nomor kahiji sok ngutamakeun parentah Allah jeung Rasulna ketimbang parentah ajakan anu lainna. Alhamdulillah pada malam ini kita senantiasa hadir. Bapak kuwu padahal sibuk luar biasa. Bapak lebih ayah sibuk luar biasa pokoknya masing-masing punya kesibukan tapi malam ini hakikat panggilan Allah hakikat kecintaan kita kepada baginda Rasul pada hakikatnya juga kebutuhan kita untuk thalabul ilmi betul alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan kenapa baginda Nabi Muhammad setiap datang bulan Rabiul Awal oleh umat-umatnya baik yang ada di Indonesia Raya ataupun mancanegara diperingati maulid baginda Nabi? Jawabannya adalah satu, karena Nabi Muhammad adalah sosok makhluk sempurna. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah sosok makhluk paling mulia. Alhamdulillah. Di mana letak kemuliaan baginda Nabi? Satu, Nabi itu turunan garis darahnya adalah orang-orang soleh sampai nyambung ke baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Saha atuh ibu na Kanjeng Nabi, saha bapak na Kanjeng Nabi, di mana Nabi dilahirkan? Upami urang teu hafal siapa Rasulullah rek cinta kumaha ka Rasul. Maka alhamdulillah di blok Mojok Desa Panjalin berkesinambungan setiap bulan Rabiul Awal diperingati Maulid Nabi. Ini adalah untuk memintarkan generasi supaya paham siapa sosok baginda Nabi dan siapa sosok Rasulullah yang bernamakan Nabi Muhammad.
Sahaja Nabi urang teh Nabi Muhammad. nah asin harulang dia mana remaja na mana remaja putri na mana remaja putra mana ayah belah dia ayah Bola kulon. Pak saha Nabi urang kan dia Pak 50.000 Maju. na mobil gitu wah 100 Pak sana Pak alhamdulillah naik Pak naik kan baik jalannya gak baik Pak alhamdulillah Aduh, rezeki. Ayo rezeki. halaman heula Pak maaf korsina Pak ini Pak belah dia Pak maju Pak maju inilah bintang tamu kita pada malam ini maju deh saha namina Pak mulus rahayu Selamat. dia mah melak naon wae mulus wae taraku hama melak parege alhamdulillah perjalanan ka mana wae mulus rumah tangga mulus keuangan mulus Pak sahabat Nabi urang Nabi Muhammad kenal etami dicakal tadi pakai mata wes tuna bae dia Nabi urang teh Nabi Muhammad di mana Pak dilahirkan Nabi Muhammad malam naon malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun tahun gajah maka disebut tahun gajah sabab loba gajah. innalillah tak iya masalahnya jadi loba gajah ya aku di Sumatera ge loba gajah mah bener Benar. bukan loba gajah tapi waktu Nabi lahir terjadi serangan kaum Quraisy kumpar anu nalet engkeuy ngabandalet di negeri Yaman masuk kota Mekah yang dipimpin oleh Raja hebat kendaraannya bukan onta bukan kuda tapi gajah rek naon cenah ayeuna masuk kota Mekah rek ngahancurkeun cuma tidak terjadi penghancuran Ka'bah tersebut karena dihadang oleh burung atas perintah Gusti Allah yaitu burung sugan mereka katuai ababil Pak punten karek 40.000 dah nuhun atuh Pak pulangan tenang luar biasa nah ini ciri berarti si Bapak Mulus itu osok ngaji tahu sejarah baginda Nabi matak hadir nage pangharepna di gigireun panggung dahayang duit alhamdulillah luar biasa Pak geser di ka dieu Pak da mana naon Pak tenang we da duit geus kacekel ieu mah alhamdulillahirabbil alamin sok urang tuluikeun banyak cenah Ustad itu mah pendidikan PAUD pendidikan SD di mana Nabi lahir siapa ibunda siapa bapaknya memang tapi teu setiap jalma atanapi budak-budak urang eta teh nganyahokeun kana tentang sejarah Kangjeng Nabi besar Muhammad betul kok? Betul. Anu jadi jawaban anak kuno Nabi Muhammad sosok makhluk paling mulia cek tadi Pak Kangjeng Nabi lahirna di kota Mekah malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah tanggal 20 bulan April 571 Masehi 571
Masehi. Kanjeng Nabi disebut makhluk sempurna, manusia paling mulia, sabab lahir ke alam dunia beda jeung orok biasa. Socana kengeng nyepitan, larangan kengeng. Socana kengeng nyipatan, larangan kengeng nyepitan, sarta harum sesengitan, sarta harum sesengitan. Nabi Muhammad Bapak barang lahir teh larangan alap kitana kengeng nyepitan. Anu Bapak mah barang lahir masih kene aya helman. Leres Pak? Tulub. Helm naon Pak? Biasa sok pakai helm naon? Tulub. Helm motor. Aduh ya barang lahir pakai helm motor itu hidungna. Helm di dia malin helm motor, tapi alat vital kita begitu lahir masih ada helmnya. Helm di maksud teh helm kulit, nu disebut kuku. Kukuluk. Apa itu kukuluk? Kukuluk teh kulit anu nutupan kana sirah si eta. Wow, Bapak jeung si eta. Boga si eta. Dibawa ieu. Yakin ketinggalan di imah. Cobaan po. Bawa. Bahaya. Sok Bu, urang nadom. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy-nya bangsana Ramana Raden Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 ari bilangan tahuna 500 jariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna 571 Masehi. Lahirna socana kengeng nyipatan, larangan kengeng nyepitan, sarta harum sesengitan. Wangi parfum naon Pak Kanjeng Nabi waktu lahir? Kasturi. Betul, 10.000 namahan. Jadi sabaraha duit Bapak? 50. Hanya 110. Berarti karek 40 nah jadi ngacol. Wah. Karek 40 jadi 50. Betul. Wangi parfum kasturi alias misi. Tapi urang mah manusia biasa, barang lahir ke alam dunia urang mah manusia biasa. Boro-boro wangi, boro-boro seungit, nu aya bararau, anu aya bararau, termasuk bau Sur. bau Sur. bau hapeuh. Lamun bau hapeuh berarti bapa mulus lahirna pipir hawu. Bau hapeuh. Aya nu bau haseum aya. Tah lamun nu bau haseum ngajuruna bareng jeung ucing modal. Anu betul mah bau hanyir, bau darah sabab identik orok lahir ke alam dunia bobolokot kuda. Sementara Nabi tanpa darah setetes pun. Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia lain seri, lain dengek, lain goak, lain ceri. Pak, sok aya orok seri. Aya KBG orok mah ceri. Kumaha cerikna orok gurudag ke alam dunia. Sok coba.
eta mah yang nyusu ka pamajikan anak mah. Kode manya orang eta sareng mama sini dong. Kan budaknya laring kene jadi manya orang gitu. Orang mah gitu Pak, sok coba. Kunaon Pak kusim kuring ibu diterangkan sampai ka palebah dia bisi urang mojok boga sangka bahwa Nabi Muhammad begitu lahir sama-sama saja cerik gogoakan. Lamun boga sangka itu punten kubur keimanan kita atas kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad luar biasa begitu lahir ke alam dunia punten. Dua belah tangan napakana bumi dua nana pamente tangah ka langit bari ngucapkeun takbir. Mana takbir napa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Selip di Allahu akbar. Subhanallahi bukhratan wa asila. Wauh teu jeung bacaan eta. Ini bacaan. Betul. Aya dina sok. Nah, setelah takbiratul disebut doa i. Doa ikra. Ibtidah doa pembukaan dina sholat. Betul. Mata lamun jamaah anu bener-bener cinta ka Nabi Muhammad bukan hanya malam ini mengagungkan Nabi, tapi setiap datang waktu sholat fardu selalu dikenang apa yang dibaca oleh baginda Nabi ketika lahir ke muka bumi, yaitu nyata naon Pak? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukhratan wa asila. Pak, Bapak, mohon saatosna Kanjeng Nabi Muhammad urang terang lahirna sapertos itu Nabi adalah Nabi, yaitu berikut Rasul mempunyai 4 sifat. Sebenarnya sifat wajib di Rasul aya biji siddiq. Oh siddiq, mana siddiq aya teh? Diko siddiq. Siddiq artinya betul, benar. Yang kedua patonah artinya yang ketiga amanah artinya jujur terpercaya. Yang keempat adalah tabligh, menyampaikan. Nah, kenapa kau Pak? menyampaikan tabligh. Nyampaikan. Bapak esok nyampaikan. Nyampaikan celana. Nyampaikan baju. Kumaha itu? Rasul nyampaikan agama jeung wahyu ini nyampaikan baju. Ku bener Pak nu penting menyampaikan malah. Luar biasa ya Pak Mulut. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah diantaranya kita sebagai umat yang beragamakan Islam. Tapi kenapa akhir-akhir ini banyak Islam yang tidak sesuai perilaku dengan keislamannya? Karena Islamnya diantaranya ada 3 bagian. 1 Islam turunan. Di blok mojok ada Islam tuur ya. Turunan. Ini kumaha Islam tuur, pakaianna ngeson lagi dong bener.
turunan Pak, nah jadi karena tuur. Tuur gitu. Kulaman nempak, apa nu nikah ge sok nempak gitu. Bapak pikiran karena tuur we. Hiji Islam turunan, betul Bu? Daek teu daek ku urang kudu aya nu di aku. Contohna seperti mana? Abong-abong bapakna agama Islam, indungna agama Islam, bapakna rajin ka masjid, indungna rajin ka majelis taklim, eta budak asapang Islamna tara ngaji, tara salat, tara ngaji, tara jelema anu boga pengakuan seperti itu disebutna Islam tuh cager ayeuna mah. Tadi mah tuur aing reuh. 10.000 Pak namahan. Jadi sekarang 60. 60 kan ulah 140 aing nomokan. Alhamdulillah hebat luar biasa. Pak, kumaha ye penting ieu jadi naik ka panggung. Kepikiran ke ngora cita-cita hayang jadi mubalik naik ke panggung. Tapi sahanunya mau anak bapak, incu bapak hiji waktu jadi kiai jadi mubalik. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Kedua Pak, ayat Islam Lingkungan. siap. Sangat Islam lingkung siap. Soal Pak kita live streaming Pak. Lu kumaha Islam lingkung? Aya emang nu teu iman arek ka masjid kala ka mengkol ka pemancingan. Siap, lu kitu Islam? Bener lingkung eta jelema. Ibu-ibu nu tadi dari ka majelis taklim jadi mengkol ka pasar. Nu kitu Islam? Tapi maksud kuring malah gitu Pak. Hiji Islam ngarasa turunan, kedua Islam lingkungan. Sehingga mana Islam lingkungan Pak? Merasa dirina asapang Islamna abong-abong hidup di hiji kampung yang mayoritas agama Islam. Bari imahna hareupeun majelis taklim gigireun aya masjid. Tapi tara daek salat, tara daek ngaji. Maka nu kitu Islamna lingkungan. Oh bener kumaha we lah poe. Kumaha teh cager-cager. Linglung we hayo. Kuat-kuat saha nu linglungna. Oh, Bapak mah henteu alhamdulillah. Ulah gitu-gitu deui nya. Tuh deui moal. Berarti pernah. Nah, kakilu aya Islam KTP. Aya Islam KTP, Pak. Sur. Cek dan recheck survei membuktikan ternyata banyak bapak-bapak karena razia oleh Satpol PP di penginapan anu mana eta bapak-bapak keur ajojing jeung awewe nu lain pamajikanana. Bahkan tak sedikit karena razia di penginapan aya awewe nu daek dieuneuk-euneuk ku lalaki nu lain salakina nu kitu disebut lala curan. Aduh geus linglung deui wae. Nah odo. Tapi biasa-biasana nu kitu teh lalakina geus sok disebut lalaki hidup. Lang awewena disebut awe bangor. Nu kumaha awe bangor Pak? Di Bogor awe bangor sok disebutna dongdot. Apakah itu dongdot? Bisa digendong, bisa disedot. Kau coba. Kali bisa kali. Di Bogor dongdot, lamun di Tasik Ciamis disebutna ublak. Lamun di Sukabumi disebutna sengseong. Cianjur Puncak Cipanas awewe bangor disebutna jablay.
Nukuma si Pak Jablay sak dipuisikeun ka pemuda buhai Jablay pinggulmu emang bohai tubuhmu indah semampai sekali ngagupai banyak laki-laki yang terbuai bahkan ngelai tepi kangacai tapi sayang martabatmu bagaikan tupai karena apa kehormatanmu kau jual seperti somai bari mapai palai nah udah jadi kumaha carana sangkan jadi Islam yang sempurna kaidah mengatakan udkhulu bisilmi kaffah. Aduh kurtiluan bari dihareup mengjawab Allah na ke kakuring mah Bu beda jeung ka kori mah tadi nikmat suarana hebat beres maca Quran kompak jawab Allah pantas da kori mah suarana bagus kunaon sim kuring saeutik nu ngajawab da sorana Bu kos nu alus bapak ge sok atuh kori udkhulu bisilmi kaffah anjeun kudu memasuki kana keislaman secara menyeluruh minimal mengetahui rukun Islam sabaraha hiji rukun Islam 5 hiji Adat. Neng tuh neng aja tuh neng rukun Islam sabariji neng itu mau cendong hidung di jarak rukun Islam sabariji itu jarak nantung seharusnya anak-anak itu di depan ulang elek kan kemudian sejarah baginda Rasul Cuk, ibu, tah, rukun Islam sabariji kadia bu, kadia bere bonus di bapak kumu menghadir kadia bu, asli kadia bu sok bener, bawah hihitna kadia kuring harus angka beneran kadia bu kadia alhamdulillah Kursinya dua ada dulu. Kakak nu menang nyetel kursinya dua masih apa? Cie nyesek oh nyak paling dia coba si ibu mah aing senang dilaan manehna dipake sapu jaliku alhamdulillah ibu saha nami Kaninya. Oh. Gaduh caroge suami punya cicing tong main mata bapak mau gak pemajikan tapi pada laki mah rek 3, rek 2, rek 4 gehegoy Quran bener naon sababna lamun lalaki pamajikana 4 Superman lamun lalaki pamajikana 3 Gentleman lamun lalaki pamajikana 2 Real Man tapi lamun lalaki pamajikana karek hiji cemen berarti bapak teh bae Bu, rukun Islam sabaraha hiji? 5 hiji sahada kadua sholat katilu zakat kaopat Puasa. nah ieu katingali tara puasa di bulan Ramadan teh kaopat puasa kalima naik haji ka mana ka Mekah mun mah mampu aya ongkos keur ini keur balik ka Mekah kamu edan sia nah ieu jelema balik ka Mekah aduh Belum. panitia rugi gede kumaha cenah Bu panitia rugi gede Tiana rugi gede naon sababna jauh-jauh ngundang kiai ti Cianjur datang ke Blok Mojok cuma membahas rukun Islam rukun Islam mah pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan SD artinya enteng artinya enteng enteng cenah hayang
Aya maka sim kuring datang Cianjur ka dieu satu seja silaturahim tepang sareng paku palebe para kiai di dieu kaduana seja diskusi tentang agama lamun ceramah sim kuring bu bener tuturkeun lamun bener tuturkeun lamun salah salahkeun tuluy bener benerkeun siap insyaallah rek menerkeun euy hayang nyaho kalimat teh naon cenah Pak Haji. ama Ka. kuring rek nanya munggah haji ka Mekah cepet kana pesawat cepet kana sepeda Salah. wah cuk saha tuh tatangga kuring daftar tunggu ke 10 tahun can ini kana pesawat tapi kana sepeda 1 tahun nepi berarti cepet kana beda. beda Jonga tuh ini. Satu berbicara tentang nasib, yang kedua kemauan. Asal semangat, arek berangkat ke tanah suci karena sepeda jadi, aduh, alhamdulillah aing semoga dayang we. Bikin pasang. Cemburu cie. Lanjut. Hiji syahadat. Ucapkan Bu syahadat. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 20.000. Ini malah kabeh nanginya gini. Bapak karek 60 tenang ya tuh. Cekal Bu. Makanya pulangan kan gadinya tenang. Artinya naon Pak? Aku bersaksi tiada Tuhan bahwa Tuhan tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah 5.000 nambahan. Sabar aya kene tenang karek 25. Urang diantarana aya urang Sunda, alhamdulillah banyak Sunda di sini. Yuk syahadat urang artikeun ku Sunda. Lamun ibu atau bapak sanggup nurutan kuring hadiahna sorban. So, kedengekeun. Asyhadu nekatkeun abdi kalawan makrifat sareng tasdik an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha teu aya pangeran anu maujud anu hak ditaati parentah ejeung laranganana illallahu angin Gusti Allah wa asyhadu jeung nekatkeun abdi kalawan makrifat sareng tasdik anna Muhammadan kana saestuna Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Ari ngaran makrifat eta kieu idrakun jajimun bihai sulayaqa'u ma'ahu taradudu muafikun lil waqi'i nasiun andalili pamangih anu jajim anu pasti nu teu keuna awah gingsir anu akur jeung buktina nu timbul tina alasan ari sega tasdek eta kieu ma'al iddi'ani wal qabul ari ngaran tasdek eta kieu ma'al iddi'ani wal qabul dibarengan ku pangakuan sarta panarimaan ari sega tasdek eta kieu raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hakama wa imama wa bil mu'minina ihwana wa bil ka'bati kiblata. So tadi enteng tak gitu Pak.
walaupun rukun Islam nu dibahas, walaupun dua kalimat syahadat, urusan agama di deetan deet di jeroan dipenekan penek di jangkungan diponokan ponok di panjangan bisa pak. Nah, nu bapak kadang pondok kadang Ya. Elastis. Elastis. panjangnya penting lohor subuh. Tubuh. Tak berarti elina teh subuh hukum. Hatina non panjang keyakinan, panjang keimanan urang teh ulah subuh hukum. Kudu tiap waktu. Lohor, asar, penting subuh. Betul bu? Alhamdulillah. Kenapa makrifat ayeuna kudu aya dina syahadat ketika ditekadkeun diucapkeun sabab makrifat itu kenal jeung saha, kenal jeung anu nyiptakeun urang, mere hirup ka urang, mere rezeki ka urang, yaitu Gusti Allah. Lamun urang hayang makrifat ka Allah terhimpun dina sifat 20. Sok wujud kidam baka mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Mana Pak? Qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Hayyan ayana di tengah, qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Kiri 3, kanan 3. Kaunu qadiran onone Allah kawasa, Allah maha kawasa. Urang mah manusia makhlukna dibere kawasa ku Gusti Allah. Naon kawasa urang Pak? Bisa ngalengkahkeun suku ti imah ka ieu tempat, maksudna rek naon? Rek ngaos, boga kakuatan teu Pak? Boga. Bisa leuh? Ngan leumpang urang boga suku dikuatkeun ku sa? Allah. La haula wala quwata illa billah. Genep 5, minjem heula minjem. Balik deui. Alhamdulillah. Panitia siapkeun 50.000 bertamahna aja. Itunya qadir. Tapi jalma teh aya anu dikawasakeun ku Allah poho ka Gusti Allah. Kadang-kadang waktu pengajian tara ini, kadang-kadang digigireun imah ngayakeun peringatan maulid teu berangkat, sok aya kitu Pak. Ya. Bae teu sadar dirina dikersakeun boga kakuatan ku Gusti Allah. Qadiran muridan Allah maha karasa tuluy mereka daek ka makhlukna. Urang penting ieu maksud datang ka dieu rek lalajo apa rek ngaji? Ngaji. Ai lalajo mah wayang tancep golek ari kanu kieu mah thalabul ilmi ngaji mirengkeun katerangan agama. Betul. Ngan urang dibere kadaek teh pusat ku Gusti Allah dume hiji pusatna urang masih kene dibere hirup. Bener teh Pak? Tah lampu caang son disada. Betul. Colokeun magicom beas jadi sangu, colokeun ayeuna teko elektrik cai tiis jadi ngagok golak cepret kawehana pareuman. Burung moal lampu disada mah sound system sada ada make diesel cicing kala asak moal kejo sangu asak moal lamun di pareuman setrumna pusat
Biasa. Oh dari nahawu. Gas. Oh pintar lain nama pintar. Apa dari kana ke Magicom? Oh jadi pamulus mah lamun ayeuna nyangu na kompor gas teh Magicom na dituna na luhur kompor. Tah ieu bahan dicarekan ku pamajikanana. Jadi tutung Magicom na tuh. Nah awas. Artina naon Pak? Urang bisa lempang sabab dibere keneh hirup usaha. Urang daek ini ke pengajian sabab besi dibere hirup usaha. Gusti Allah. Gusti Allah aliman urang aya ka nyaho papunten 1 tambah 1 sama dengan 2 eta urang bisa ngejawab 1 tambah 1 sama dengan 2 kusabab urangna masih kena dibere hirup ku Gusti Allah. Sok jelema anu geus nyerah ngaler geus paeh eueuh nyawaan dicabut hirupna ku Allah disalin ngajawab 1 sama 1 sama dengan 2. Betul, bisa ngajawab rukun Islam aya 5. Tuh, Naon sababna? pas maot. Hirupna geus dicabut ku sa Gusti Allah. Gusti Allah. Betul Pak? Mangkaning 1000 mangkaning punten eta hirup teh Pak. Nu disebut ayeuna hirup teh urang mah makhluk masa langgengna masa lilana aya dong geuringnya memeh pengajian. Anak Adam di dunia teh moal lila di dunia teh hirup urang kur mumbara leres Ibu sedangkeun ajal teu pandang bulu maot mah teu pandang bulu Pak teu cacah, teu menak, teu peunghar, teu balangsak, teu cager, teu gering, teu jangkung, teu penek, teu mancung, teu kasep, mana teu cager, teu gering. Ada kalana jelema gering geus 5 tahun, Allah ngersakkeun sehat kembali Sehat. Ada kalana jelema sehat, jag-jag, kudu maot harita geus teu bisa nolak deui. Sering Bapak nguping tragedi laka lantas di tol Cipali. Sering. Termasuk kemarin di Cianjur anyar kene 1 titikna di Cugenang dina tikungan di ditu toronton narik beko lolos rem kalindas mobil sayur kurang leuwih nu maot pada harita detik harita 3 orang jelema keur mah mobil sayur ari jelema mau mobil sehat geuring sehat jak tapi mau teu nyaho leres Bu kemarin anyar kene di Ciloto di ujung jembatan Cikundul sarua mobil box lolos rem 6 jiwa yang meninggal pada saat itu padahal jelema jag-jag ke di perjalanan nyetir mawa mobil termasuk malam ini poetik ieu eueuh nu nyaho saha nu bakal dicabut pangheulana nyawa ku Allah kupingkeun sok kuduaan bisi ieu mah Allah marentahkeun ka malaikat Ijroil saur Allah misal ka Ijroil kaula nun Gusti aya pikersana naon abdi siap nampi tugas ti Gusti panyebutkeun nyawa hiji jelema di mana Gusti aya eta jelema ayana keur dariuk dina pangungareneng jeung mobalik ti Cianjur aya 2 Gusti nu mana jelemana cirina eta jelema keur diuk na kursi plastik warna hejo Gusti geuning sarua harejo kursina 2 na plastik sebat-sebatkeun ciri wanci nu mustari enak-enak jelema rek didodot nyawana ku abdi Ijroil eta jelema kiwari cirina keur nyekelan duit ti kiai pulangan eta duit rek dicekel rek kana mejakeun heula mun dicekel maot ayeuna mun kana mejakeun heula salamut ke dipikeun deui nah ece tong keueung milik mama pahili geus waktuna mah dilesot canak ceuk milik ti Gusti alhamdulillah canak bisi hibar ku angin canak geuninganan ece nu bakal paeh ayeuna teh make dicopot dituna deui nah apa duit make dituna kana meja
ikut bae. Terjawab hadis Rasul malam ini. Saur Rasul kumaha? Kafa bil mauti wa'idan. Cukup dengan seringkali mengingat kematian sing jadi pepeling karena jiwa raga orang ngerahirup ningkat taat ibadah ka Gusti Allah jeung hirup bakal ngerem dina perbuatan dosa jeung maksiat. Yakin lamun jalma sering eling kana pimaoteun hirupna bakal ningkat taat ibadah ka Gusti Allah. Contoh, najan keur baretah di sawah, najan keur betah di kantor, najan keur betah di warung jeung di pasar, keur mulangan ngaladangan loba pelangan, bari ngitung ladang jeung batikna. Ketika datang panggilan Allah datang. Geser Pak Bedi Pak. Muah, geus eueuh hijau ge jauh. Datang panggilan Allah di masjid anu dikumandangkeun ku makhlukna ku jelema, hakikatna panggilan Gusti melalui panggilan dan tuluikeun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nah, ini dari takbiran. Punten kamari di blok mojok saha panitia kurban. Ieu pamurus kaliwat teu ka bagian daging, mata takbiran we hayo. Artinya naon, Pak? Ketika datang panggilan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu keur di sawah, ibu keur di pasar, ibu keur di kantor, ibu keur di pasar, ngaladangan pelangan ngitung ladang jeung batikna. Ketika datang panggilan adzan, alhamdulillah umur geus nepi deui kana waktu salat, rikaat salat bisi kaburu. Bener bisi kaburu maot. Sabab ceuk tadi maot mah ngadodoho teu merenya. Da eta supir anu rek nya lamun nya rek jadi korban di Cipali mah daek liliaran beberangkatan baru teu Pak. Cicing di imah lamun nya rek paeh mah bener. Sabab teu oh gitu. Bade atuh ibu paeh heula bade. Cik di antarana maot jalma di pangajian alus teu. Terus Make alim atuh. Hayang di pasar nongeng nasolokan. Bapak lamun dikersakeun ku Allah maot penting ieu di dieu Bapak keur ngaji tuluy husnul khotimah segala dosa Bapak dihampura ku Allah. Ridho teu Pak? Teu. Itu nanya naon deui? Daing mah daing. Maot penting ieu di dieu bari dihampura sakabeh dosa. Narek naon deui da hidup we wae teh eta bae dari doa Allah. Ieu mah henteu. Ridho tebu kira-kira lamun maut penting ieu dihampura dosa ibu ku Allah bari ditempatkeun dina surga na Allah. Insyaallah ridho. Punten Bapak Ibu bisi bubar pangajian ke aya pengumuman anu maot. Digebukuhin palingan jadi rana udah kasalaki lagi galak bener kain geus wani itu coba dan digebukuhin Pak Bapak usaha ekonomi karena naon Pak? Tani sing sukses tanina Pak barokah tina maulid Pak. Wah, aku mah tara nyusuna panggung, era tuh batur. Hah? Wah, tos nyusu di panggar Bapak. Emang teu bojok aja. Teu pasok, Pak. Bu, sing meunang salaki nu nyaangeun ka Ibu. Hah? amin. Oh. Atuh ieu ke berkah di bumi minumnya.
Ya. Tuh dia sama licik. Disekel di bawah. Nah, Pak, kan oleh ka ibu di bumi menang mulu dan pamereti kiai alhamdulillah. Oh, jadi aing mah nu kieu emang. Tapi nyaho si orek mungkin teh hayang nu mahal. Ini paling sabaraha itu sakantong 2.000 3.000 eta sabaraha hargana nu kitu. Berapa? 11.000 heuh paling teuing. Tuh bae-bae lah. Alhamdulillah. Sok nu bade nyawer 10.000 20.000 simpen kana meja kukuring dibikeun ka ibu ka bapak anu ngajawab pertanyaan agama malam ini ridho insyaallah jadi tiket surga amin amin merehan tuh pikir tak kitunya sing mineng hate eling kana pimaot lamun jalma contoh apa jalma eling kana pimaoteun bakal ngrep tina dosa jeung maksiat contoh hiji waktu bapa mulus ke lelempangan turun gunung bunga gunung mapai lebak jeung munggulang nete akar ngemingjang karmi pir pasir nulung kawin ke lelempangan dina hiji lamping rek kahanap aya wahangan caina herang aya wahangan caina herang di wahangan caina herang aya nu mandi aya anu eta nu mani teh kabeneran awewe potongan awakna BMW badag montok weleh-weleh kabeneran eta awe teh jahe surade janda herang susu bujur rada gede bapak rek lompat trek ini trek cici Lompat. nah make lompat Nubruk. Nyamperkeun. Lompat bingung cicing bingung naon sababna ditempo dosa da orang bak ditempo barang bak pikirna kieu kumaha lamun aing maot dicabut nyawa ku Allah keur maksiat bener teh mata ih bager alhamdulillah tuh bapakku hadir di pangaosan oh sok mangga si horeng haus kasih dulu ibu 2 kali deui sunat jadi harus 3 teguk bu bade deui dieu tah haus untuk siapa Pak dibawa ke rumah Di rumah aja. ditukeran jeung susu nu di imah bisa ngolong nama alhamdulillah lanjut sing minang eling kana pimaoteun sabab hiji waktu urang ayeuna aya kekuatan aya kadaek aya kanyaho bakal leungit kekuatan kadaek kanyahona lamun hirupna dicabut ku Gusti Allah betul tuluy ka mana deui Pak tos hayan sami'an basiran mutakalliman jama bisa ngareuneu ceulina aya kenca katuhu bapak boga ceulik aya daunan we Jeli. leuleus heuras daun innalillahi bapak mulus daun jeulina leuleus berarti setiap numpak motor jeulina kekelebetan ka nu ibu leuleus heuras Ya gitu teh. tadi dia mah jeulina kitu teh apa kakara aing jeulina kitu teh nya kitu teh teh meureun hatina leuleuskeun teh heuraseun sedang sa artinya daun telinga itu elastis fleksibel lamun nangtung biu jegreg lamun sare ngilek alhamdulillah ibu sing jadi 10 juta Allah maha molotot deui nu keur duit naon Pak tenang Pak ya Pak Nusa Mama Arzi, alhamdulillah terima kasih banyak. Pokoknya Allah yang membalasnya dan semoga mendapatkan nilai plus dari baginda Rasul. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Eta ceuli fungsina keur naon Pak?
Birangkeun. dangukeun tah nu ngagereng di tukang sorana desa sugan cek pemate sora muni enggak Pak nya Allah jutaan nyiptakan burung di alam do aya ciplek aya kacer aya cangkuril aya purputut Bapak apa burung perkutut Mas suara bener sok sekali deh sing banyak menarik ada panjang seetik di kuliah gua di 20.000 sekali deh burung ketutut ibu boga kurung kosong deh tapi bawa kecil tuh unggas Allah nyiptakeun unggas bebek entok hayam kakina dua aya sayap aya paruhan tapi beda sorana beda gak? Beda gak? Hayam ya suara hayam suara edan ka aing nyebut hayam suara kiai nyontokeun hayam eta ka aing suara hayam cenah jeung seuring we atuh disebut hayam teh urang teh ini yang telinga punten nah ngaji teh siga heureuy padahal heuh bener teh lamun urang hayang karasa Pak nikmatnya punya lidah cicipikan ke berbagai macam makanan sok Pak sampur mah dibeulem kieu digoreng kieu digegetuk kieu betul Bu nya dicomrok kieu eta teh kali jadi sampur jeung ibu ieu mah seblak ieu aya cikur-cikuran ieu mah bakso ieu mah mie ayam aya ke ayam ieu mah sapi ieu mah daging kambing ieu mah ikan nila ieu mah sagala rupa we nya bener teh tah lamun ceuli mah hayang karasa nikmatna anjangkeun kana aneka ragam suara Pak terang ke motor Supra ya motor Supra Ninja Kawasaki pataknya Ninja Kawasaki patak knalpot Megaput Si putri. Supra Ninja biwir aing tapi kan terobsesi dengan suara memang suara ninja eta indahna telinga titipan Gusti kenaon ya ceuli supaya jadi ceuli ngapungakeun bukan hanya dunia tapi akhirat jadikeun ieu ceuli alat keur ngumpulkeun amal soleh diwalar ku baginda Rasul alaikum bimujalasatil ulama wassima'i kalamil hukama anjeun kudu campur gaul diskusi jeung para kiai para alim ulama jeung ceuli aranjeun sing sering digupikeun kana fatwa-fatwa agama alhasil barudak ulah euleun ngararaji betul hei para remaja putra dan putri silakan engkau sekolah setinggi-tingginya kejar gelar S1, S2 bahkan doktor sekalipun kejar cita-citamu sebagai pemimpin sebagai apapun profesinya tapi ngaji ke kebutuhan akhirat ulah ditinggal termasuk bapak jeung ibu ulah eureun ngaji najan geus kolot pan ngaji mah kitu Pak lamun kaduga tiap waktu urang aya waktu silakan setiap waktu teu bisa tiap waktu mah paling sasore magrib pupus silakan waktu magrib teu bisa tiap hari waktu magrib silakan saminggu 2 kali teu bisa saminggu 2 kali minimal saminggu sakali gugurkeun kewajiban urang untuk mengaji eta teh naon mensyukuri telinga atas nikmat dari Gusti Allah naon deui sami'an basiran Allah maha melihat urang bisa ningali ngabedakeun anera karang rupa Pak bisanya
Alhamdulillah ngan urang mah bisa ningali teh ku sabab masih kena dibere hirup ku Gusti Allah. sok cabut hirupna bisa melotot deui moal mayit. Wah. Oh, eta jelema sohor ke hidup di duniana sentak polotot hauk kadua gaplok pagawean nyarekan ka batur tapi geus dicabut nyobana ku Allah ledek poyok tinju ku urang melotot moal sabab geus dicabut hirupna ku Gusti Allah. Mutakaliman yang ke mutakaliman artinya apa? Allah maha larasa. Urang ge osok ngawangkong Pak. Kan urang mah bisa ngawangkong dikersakeun ku Gusti Allah. Sabab masih kene dititipan nyawa, dititipan hidup. Cuman bibir urang titipan Allah, jangan sembarang ngomong. Saur Nabi, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Bertutur kata yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Hirup di dunia ulah sok loba ngupat ngombongkeun Mbak. Moyok ka Mbak. Batur mencaci caci maki naon deui? Empat. Ina. Arekan teu pupu jaga lisan. Betul? Tapi yang harus dibasah oleh bibir kita adalah apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Artinya apa? Kita punya bibir titipan Allah, perbanyaklah untuk berzikir. Ari zikir teh eling. Jalma eling karena dosa, zikirna naon? Istighfar. Kumaha Pak? Istighfar. Baca ke Astagfirullahaladzim. Kumaha Bu? Astagfirullahalazim. Aduh Gusti Allah. yo Kiai Bapak Kiai teh. Cianyu Ya, Kaui Uki-uki teuy. Oh bener tuh. biasa bae si Pak Kiai. Wah itu naon sih? Maksudnya kuring teh ka ibu teh ngabuli, lain ngabuli Bu. Bener tak? Ibu dijadikan contoh edukasi untuk yang lainnya, termasuk Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bakal video klipnya di akhirat. Oh si ibu jeung si bapak waktu maulid di Blok Mojok. Alhamdulillah babarengan jeung Kiai tepi ka ajalna. Amin. Babarengan jeung Kiai tepi ka ajalna. Amin. Barang mong ngajak bareng. Beukeut bae bareng jeung sararea. Nya, goodbye. Asa aya dina ridho Gusti. Gusti Allah. Tuluy kan. Istighfar. Ulah sampai ka istighfar dibaca kulisan orang, pamajikan tetep nyolot ngotot ka salakina. Sok gitu. Padahal contoh Rasul yang baik adalah uswatun hasanah. Rasul itu mencontohkan yang baik, termasuk lalakina kudu nyontohan hade na rumah tangga. Kumaha contoh nu hade? Balik ti pasar, ti pasir, ti kantor, ti sawah, ti masjid, ti majelis taklim, ketuk pintu baca salam. Awas, tuh kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal bait. Gitu ta Rasul mah Pak. Kade poho tungtungna ya ahlal kubur. Kena. Oke haludang di kuburan. Jadi kudu gitu Pak. Kadang-kadang jelema masuk ka imah sorangan buka pintu gablok tanpa baca padahal salam lain sholawat padahal isinya doa. Sok coba orang artikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal bait. Naon artina? Keselamatan, keberkahan dan kasih sayang Allah untukmu wahai penghuni rumahku. Coba eta ganjaran lain. Doa lain. Mata Rasul itu uswah hasanah, contoh yang baik.
Sabut ku pamajikan terima kumaha jawabna waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ya Baba Rahmat. Oh kakandaku yang tercinta, oh Arjunaku. Oh sok pamajikan bapak gitu ke bapak. Ara. Oh palingan. Mata istighfar ngotot. Kumaha istighfar hayang aya efek kana hate jadi lunak jadi leles ketika istighfar dibaca tulisan Astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wad dunub. Gusti lungsurkeun pangampura kanggo abdi tina pirang-pirang dosa abdi nu kacida pisan gedena nu karasa nu teu karasa nu dihaja nu teu dihaja zahiran wa batinan terlebih dosa ka inung ka bapa pernah nyarekan ka inung pernah inung nitah teu diwaro pernah nganyerikeun hate inung jeung bapa teu dikanyak celak cipanona gara-gara tingkah abdi. Kata aing keur serius. Di kamera. Dengan tinggi istighfaran. Alus. Pak. Nya. Ibu, bapak aya keneh. Ibu. Sedaya. Nalangsa teu hade. Nalangsa. Bener teu? Kurang barang bro ke alam dunia bahkan sejak dalam kandungan ku inung ku ditatap diusap ku bapak didoa. Kadang inung suka bohong ka urang jam mak matos makan jung ujang geura sarapan tah cici 10.000 keur sakola mak mana mak matos aya na pesak padahal hidung mah teu saperak-perak acan demi anak. Cek bapakna menang belut di sawah bawa kai, menang jeruk di tatangga bawa kai, inget ka jeung pamaji, menang susu tina muludan bawa Imam. Baga Imam. Oh baik. Di mana sih eta diuyup di dieu tah? Da inget ka pamajikan jeung ka betapa hebat kasih sayang orang baheula kolot hidung bapak orang teh kitu ka urang ayeuna geus kawa kumaha doakeun sedekah aya pengajian rutinan di dieu aya malam naon Senin. hah malam Senin tiap malam Senin Ya. sabulan sakali sahariahan Sebulan sekali. Tiap sabulan sekali malam Senin urang ngumpulkeun meuli kopi 2 runtuy meuli makanan snack 50.000 sodakohkeun aurkeun kanu keur ngaraji ya Allah abdi sodakoh makanan jeung kopi ganjaranna khusus keur ibu bapa abdi geus eueuh supaya teu tunuh semangat ngajina tah. Ketika kopi jeung susu disodakohkeun jeung makanan maka datang ke alam kubur bapak inung urang bray kumaha cenah bray atuh moal angus sih kasungguh ge aing bray mencek poin bray caang gitu ieu bray oh bray muni muringkak puluh-puluh kain bray caang ku sabab kahadean nu jadi gitu betul astagfirullahaladzim ngasih istighfar tuluy urang maca istighfar hate inget kana dosa urang geus katukang jujur Pak pernah ngadawogan nu batu tapi ngarang dihampura ku Allah pernah nukurkeun baheula keur ngorak senal di masjid pernah darmaji ngadahar gorengan 5 dibayar hiji jujur ngarang dihampura ku Allah Pernah. iya juga bangkrut kan usaha batur teh gorengan 5 dibayar hiji atuh opat teh teh bati jeung modal urun batur dagangna
Bangkrut. Awas loba dosa nu teu kara kumaha ku istighfar. Astagfirullahaladzim. Mun hablum minanas kaitan jeung jelema aya keneh dikirna bulukeun selesaikeun menta dibebas. Bebaskeun bisi anu ngajadikeun hese diijabah doa teu ditarima ibadah urang ku Allah. Susah hirup sagala rupa teh gara-gara dosa teu dihampura ku Gusti jeung urangna kedul mentaha. Per malam ini dan seterusnya sing mineng eling kana dosa. Macakeun makan doa istighfar jeung hatena sing inget kana dosa. Tadi kitu biasanya lisan hungkul jeung hatena alhamdulillah geus istighfar bu tuluikeun tasbih. Apal tasbih nu kumaha? Subhanallah. Bener tasbih teh nu kumaha Pak? Oh, juga terbaru dayna. Subhanallah. Cicing itu. Tasbih itu subhanallah. Biasanya orang sok itu saturut-turut ngajak imam subhanallah, 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 subhanallah. Ketika subhanallah hayang ngajadikeun ngabeuratan timbangan amal soleh urang di akhirat hayang teu. Subhanallah sekali baca sampai ke timbangan amal soleh di yaumil mizan teh berat mengarah ke surga. Hayang teu. Ketika subhanallah dibaca hatena takjub kana ciptaan Gusti Allah. Ieu Pak ieu. Abi rek nanya ka Bapak. Tah, ieu panggungnya panggung. Sabaraha sabaraha ukuran? Aya 4 ka 4 5 kali 5. Hah? 5 kali 5. Tuluy aya atap ditopang ku tihang sabaraha? 4. Rancangan manusia 4 ka 4 ieu atapna butuh ditopang putihang rancangan manusia rusak. Ayeuna abi rek nanya ke Bapak. Paling jauh Bapak berkunjung nyaba ke mana? Jakarta. Selama perjalanan dari Majalengka ke Jakarta, Bapak pernah can ningali tihang langit anu terbentang? Pernah can? Kudu kumaha urang sikapna kana ciptaan Allah? Bersyukur. Subhanallah. Maha suci Allah dengan betapa dahsyat ciptaannya. Betul Pak? Betul. Tah lampu Pak, burung. Ieu teh meunang masang jelema Pak. Karek lampu sakieu geus indah. Betul. Ibu-ibu nu gareulis katempo alhamdulillah. Bapak-bapak nu karasep katempo alhamdulillah. Si ibu ieu anu biasa-biasa saja katempo alhamdulillah. Nah kudu disebut geulis atuh. Katempo bisa ngabedakeun ieu susu, ieu larutan, ieu duit 100.000, ieu sorban, kusabab dicaangan ku cahaya la. Tapi urang kadang-kadang sok hare-hare karena cahaya panon poe. Anu mana cahaya panon poe diantara memberikan kehidupan makhluk. Betul Bu? Urang ieu pepelakan hayang we digeuyeur hujan, alus mah pelakan urang. Burung tangkalna teh nya awak urang katirisan wae muriang Pak, bener teu? Tapi bray caang panon poe mawa vitamin ke kehidupan jeung tumbuh-tumbuhan, bahkan ku cahaya panon poe nu jauh kadeuleu teh gunung Pak. Tempo tatangkalan kalapa nu jangkung ka tempo. Tapi pernah Bapak ningali malaikat ngaganti bohlam panon poe? Pernah teu? Jadi guru kumaha urang? Subhanallah. Paingan ku subhanallah, tafakur karena setiap ciptaan Allah, maka kajadikeun timbangan berat amal soleh kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Eta teh aya Pak dina setiap ba'da salat. Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ngomong-ngomong jam sabaraha? Jam 11 lebih genep menit. Hiji deui. Sebagai rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kaidah mengatakan man ahabba syai'an
Fa'aksara min dzikrihi sing saha jalma nu cinta kana hiji perkara maka eta jelema loba nyebut baca eta perkara termasuk cinta atas baginda Nabi senantiasa membaca sholawat kepada baginda Nabi. Yuk urang bebarengan baca sholawat siap. Termasuk salawat sifat, salawat obat, salawat tamak mudah-mudahan sing jadi obat ke kesehatan orang, amin. Batin orang sing sehat, mana penyakit batin teh Pak? Ria, ujub, takabur, hubul mahmadah, hasud eta penyakit hate tuluy dohir orang sing dicagerkeun ku Allah di antara tina penyakit naon? Rieut, pusing, pegalinu, asa oh, tos lami Pak. Nu paling mana Pak? Asam urat yang mana? Asam urat dan asam lambung. Oh, palingan itu. Sing cager balik ke dia, amin. Apapun penyakit kita, bahkan divonis oleh dokter sudah stadium 3 bahkan 4 atas dasar pertolongan Allah berwasilah kemuliaan baginda Rasul sing didamangkeun saketika, amin. Ayo. Salim sekali deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha absari wa diraiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan salat urang neme tembus ka baginda Rasul, amin. Sehingga urang ngengengkeun syafaat mantena dunia akhirat, amin. Mana syafaat dunia sing disehatkeun badan urang, digiatkeun kana ibadah jeung amal soleh, dijaga tina perbuatan dosa jeung maksiat, ibadah istiqomah, maut husnul khatimah. Bapak terakhir duit Bapak di abdi aya 30.000 deui. Hayang lunas cekelah. Saha bojona Nabi Muhammad anu pertama ngaranna? Aisyah. Ilah. Janda anu kaya. Siti Khadijah. Mangapa turun? Hapunten abdinya. Nya mangga turun atas. Dah, ieu gede keneh hutangna ka aing 50.000 deui. Cekal. Apa sholawat nariyah lunas 50.000. Oh, tariah kan? Turutan atuh. Sholli ala. Bukti kain ku hihit. Allahumma
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim. Allah saya tuh pakai lakam sekulit. Wah, apa baliut? Cicik ada tuh pengemungan. Sok. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil qadu wa tanfarizu bihil qurabu wa tuddu bihi alaizu wa tunalu bihil ibu wa tisnau Ausul hawatilu asitaru gomamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin biadadi kulli maklum milad. Lu nah. Dibawa bener cair. Alhamdulillah, mudah-mudahan khususnya Bapak sareng Ibu naik ka panggung umumna urang sadayana per malam ini catat sing kenging pangampura Allah. Dituturkeun ku rahmat kariduan Allah. Sisa umur urang sing dibarokahkeun ku Allah. Sarta harta nu dinapkahkeun di anu maulidna Kangjeng Nabi sing digentos ku Allah berlipat-lipat ganda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.